aya hewan anu sunnah dipaehanana geus mun urang maehan menang ganjaran ngan di dahar mahram horai kalajengking Guru bin Abqa manuk gagak anu kulau hidatin manuk kokok bluk paratin berit wa kulli sab'in dor jeung setiap hewan galak anu ngabahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malan as-safi lan utawi barang kang orangna nafs iku maujud bihi dalam mak iku inistatabahu ahlu yasarin wa tiba'in salimatin minal rab lamun ngitung-ngitung becik ku ing masapa ahlu yasar sopo ahlu yasar wa tiba'i lan ahli wawat salimatin kang salam iku ini istabahu lamun hitung-hitung beci ku ing masapa ahli sugih wa tibain salimatin lan ahli wa tekang salamet minal rabbi saking wong Arab biha lirufahiyati dalam tingkah kejembaran alamaka halal ya bahwa indi istakhbasuhu fala lan lamun ngitung-ngitung jember ya Rabbu ima atawala lamun ngitung-ngitung jember ya ahlu yasarin wa tibain ima fala para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang masih keneh ngabahas tentang hewan-hewan nu halal anu haram secara rinci geus dijelaskeun ku Gusti Allah, diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dikompakkeun diijmakeun ku para ulama. Urang mah nuturkeun ulama ulah sok macem-macem hukuman sorangan ya. Binatang anu hirup di dua negara, di cai hirup, di darat hirup, hukumna jelas-jelas haram. Contohna kuya kapiting jeung nu seje jelas haram. Deui ngadahar binatang anu hukumna sunah dipaehan. Aya hewan anu sunah dipaehanana geus mun urang maehan meunang ganjaran, ngan didahar mahram. Horai kalajengking Guru bin Abqa manuk gagak anu kulau hidatin, manuk kokok bluk paratin berit wa kulli sab'in dor, jeung setiap hewan galak anu ngabahaya. Dirinci deui hewan-hewan anu haram teh nu geus kamari dijelaskeun secara rinci. Halal namatun manuk koswari, halal manuk karkiun belekok, halal batun bebek, halal iwazun kitu hewan iwaz soang jajun ayam hamamun manuk japat. Pokona mah kullu ma'abba wa hadaro, tiap-tiap hewan anu ngelegut cai terus nyuara ngelegut nyuara hartina ngangkat teu terus bae kos kebo ente mala syaklius uspurin jeung manuk anu ngabentuk. Karena manuk uspur manuk bangus piit jeung sajabana sanajan warnana jeung gedena beda tapi ngabentuk model kos kitu halal. Seperti gandali manuk bin jarung sawatin manuk sesepahan zurzurin manuk perkutut halal ya, jadi guys jelas. Tapi halal manuk walet sireum eta mah teu halal termasuk kana tawon nyiruan. Sanajan maduna mah halal tapi hewan mah teu halal laleus sakitu lobana di pasar Singade. Isi aju dialaan digoreng haram. Itu cenah malah lerna laler gede pitek ngaranna haram. Singade. Wa syaratun jeung satu hewan gegeremetan model hun pasa bangbung haram. Waduh dina jeung bilatung haram.
kecuali bilatungan waya dina peteuy haju di daharna sakaligus kurang dicoel kana sambel barang kurang digeger rada aya betus-betus halal kecuali lamun kurang dipisahkeun ieu teh peteuy teh geus sadalila kadele kurang rada aya liang-liangan meureun aya hileudan ieu teh aju kurang di belahan peteuy-peteuy hileud-hileud geus menang setengah gelas hileudna kurang dikermus haram teh atuh sanajan beuki ulah ieu ngahiji jeung peteuy meunang kumaha cenah kiai kuari mantu kieu bae di belahan dipisahkeun aju ngadahar mah tiap-tiap peteuy jeung bel jeung hileudna ondo amat sih haram eta tetep jadi halal bah ulah dideuleu deui geus rek aya rek eueuh pokona coel tah halal dah bagus. Oh masalah. Oh ya. Ya tetap beda anda sakit. Haram kazamata waladam min makulin wa gairi hewananu imbul tina perkawinan hewan anu sok didahar jeung anu teu didahar anakna haram beres ya tah eta perhewanan kuari kan ieu henteu sakabeh dipuat dina kitab atuh lamun dipuat dina kitab beureunanan sakitab nyaritakeun manuk kabeh lauk beureunanan 999 lauk dicaritakeun hewan-hewan anu laleutik ge panorang mantenya segala papanting tah jeung sejenis nu papanting gitu kan jeung sajabana we ta eta kudu dicaritakeun kabeh akur-akurkeun kanu tadi asup ka hasyarat modal kalabangkeun eueuh di dieu tah sanajan beuki tak ka kalabang emang kalabang naon ge bayongbong haram termasuk titinggi haram wah loba teh binatang-binatang nu ngarayap-rayap di taneuh-taneuh kos kitu teh hukumna haram kuari maya binatang anu teu dinas teu aya nasna neangan dina Quran teu aya neangan dina hadis teu aya teu jelas nama eueuh nasan eta kumaha dina Al-Qur'an eueuh dina hadis dan teu aya dina ijma ge teu aya ta eta ngahukumanana kumaha sebab al halal bainun wal haram bainun wa ma bainahuma umurun mustabihat halal jelas dalilna haram jelas dalilna antara halal jeung haram eta perkara anu saliru bagus nama ulah lantaran encan jelas kukumahan na ieu nu teu aya nasan kembali dikembalikeun ka ahlu yasar wa tiba'in salimah minal arab wa ma hewan-hewan lan
nasopihinun teu aya nasna bawa Qur'an hadis atawa ijma teu aya coretna eta ini satu bawa lu yasarin lamun ngitung-ngitung bagus kana eta hewan teh ahlu yasar wa tibain salimah minal arab ahli sugi jeung ahli perwatakan anu salamet minal arab ti urang Arab ihali rupahiatin dina tingkah jembar halal wa in istahbasu fala lamun urang Arab ahli asar wa tibain salimah ngitung-ngitung teu bagus ngitung-ngitung jember fala maka hukumna teu halal jadi kesimpulanana urusan hewan anu teu aya nasna teu aya coretna eta tadi kembalikeun ka urang Arab urang Arabna urang Arab ahlu yasar wa tibain salimah jeung pihalir pahiatin teu sakadar asal urang Arab urang manggi hewan ieu teh teu aya caritaanana dina Quran teu aya caritaanana dina hadis ijma ulama ge teu aya na ieu kudu diangsongkeun ka urang Arab mun cek urang Arab bagus halal mun cek urang Arab teu bagus haram jadi balikna ka urang Arab kok cenah kieu make jeung ka urang Arab sagala teu ka Sumatera gitu tah ya atawa Palembani gitu atawa eta Jakarta gitu atau Tangerang atau itu becenah tuh jadi patokan tuh orang kuari murang rangkas betung ente lah tetap Arab nah make jeung Arab segala lantaran Kangjeng Nabi urang teh lain urang bojong Kangjeng Nabi urang lain urang pangodokan jore atuh jore urang pangodokan aju pindah ka Kobet hei Masya Allah ya Allah ya Rabbi aju istiqomah di delan hei ha teu beres tas ngodok ngobet aduh teu beres tah Kangjeng Nabi mah lahirna di Mekah ngalih ke Madinah pupus di Madinah tuh jadi berarti pembawa agama akhir zaman ialah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuh kudu dikembalikeun deui ka nu bogana kali itu ka Arab da Kangjeng Nabi geus urang Arab tuh ya Gusti Allah ngagumantungkeun halal kana bagus cek urang Arab haram kana teu bagus cek urang Arab lantaran aslina agama dibawa ku Kangjeng Nabi urang Arab geus atuh kembalikeun ka urang Arab halal jeung haramna ya Allah ya Rabb. Tapi orang Arab nate sambarangan asal manggi irung gede. Tapi orang Arab asal orang Arab bae. Anu ka Indonesia kacimbana tadi jojogedan lain. Orang Arab teh sambarangan orang Arab. Orang Arab na di dieu disipatan ahlu yasarin hiji urang Arabna nu sugih nomor kedua urang Arabna ngabogaan watak anu salamet perwatakanana
nomor katiluna tingkah nate tingkah kerjembar lain darurat Arab anu mana tuh eta tingali we Kangjeng Nabi teh aslina urang Arab ti qabilah mana sebab qabilah Arab teh loba aslina Kangjeng Nabi qabilah Quraisy oh nya ya Allah ya Rabbi teu sembarangan orang Quraisy jadi berarti kembali ke orang Arab anu istimewa nomor hiji Quraisy ulah dikembalikan ke orang Arab kerukut kerukut banyak nama ieu halal itu halal nah jadi kudu dikembalikan ke orang Arab anu Arabna Arab ahlu yasar tibain salibah tingkahna rupah ya kesembarangan numantak dipilih Arab di lantaran Arab teh ngebogaan akal anu istimewa lain sambarangan urang lamun ningali habaib bae anu geus teruji habibna pohara hebat henteu sambarangan barang dahar eta cenah Habib dulu waduh lain Habib eta hebat nah iyalah Allah milih Kangjeng jang pembawa pendobrak agama dipilih Kangjeng Nabi urang Arab ana minal Arab cek Kangjeng Nabi paman ahabbal Arab dakhala jannah kaula ti Arab sajelema nu cinta Arab surga mantap kula mun ningali urang Arab make jilbab geulis eta geus ngasal ka surga mah geus pokona mah tuh wah cenah teh mah kiai itu mah bisa jadi anggeran geus gitu mah sia-sia aing tuh orang Arab beda Arab lain deh hiji ngebogaan keyakinan anu tinggi urang Arab antak lawan Arab mah teu kira-kira tuh lawan lagi berhadapan lagi jeung Yahudi langsung urang Arab urang mah urang kuari berhadapan aja cara dikendalikan tapi permainanana biasa bae urang Arab mah lain deui sebab bogaan perwatakan keras tapi kerasna keras dina lurus urang makan keras teh asal keras bae urang mah pokona tidak bener dek henteu cak aing ieu teh henteu dek bener dek henteu tekan teh beres henteu berargumen ngaranna urang Araban teh kitu kadileuna bangun eleh tapi kadituna kadileuna bangun galak padahal beda urang Arab lain deui nah mantak dikembalikeun ka Arab mantak Ulumma zatobahul Arab bahwa halalun tiap hewan nu dianggap bagus cek kurang Arab atuh halal wa kullu mastakhbasatul Arab bahwa haramun tiap hewan nu dianggap jore gila cek kurang Arab haram balik ke orang Arab hewan anu henteu aya nasan teh naon bae hewan-hewan anu encan dicaritakeun ieu teh dicaritakeun ku Quran teh dicaritakeun ku hadis dicaritakeun ku ijma ulama ieu si haram apa halal bawa ke Arab ka ditu bawa ke Arab tuan ieu kira-kira cak tuan ieu ngeunah apa henteu bagus apa henteu ieu hewan model kos kieu kitu le kunyana tah ieu naon cak cenah oh ieu teh ya disebutna orai matahari nah urang teh kan di dieu orai matahari di mana nyaritakeun orai matahari tuh orai matahari ih cak cenah ieu mah gila cak urang Arab gila ieu mah ulah oh ieu orai matahari atawa nu dua huluna di dia aya hulu di dia aya hulu jelema ge aya huluna dua jelema dua huluna aya lah moal dibejakeun pokona aya we pokona mah ieu mah hewan ieu
Iya nu kos kieu cek kieu urang teh anggokeun ka urang Arab cek urang Arab weh ieu mah gila ieu mah embung adaharna ge haram namun cek urang Arab weh ieu mah ngeunah halal tapi Arabna Arab itu bawa ku urang ka Arab Jakarta ieu weh enak gitu oh angsongan lalai enak Arab teh beres apa tuh brengsek sama Arab Arab mabok segala rupa teh mah segala mabok segala geus beres ulah Arab nu eta Arab anu sugih kan aya nu sugih mah serba aya nyana teh ulah pilih aya jelema susah mapan boro-boro anu halal nu haram ge hese cek yen aya di Indonesia ge ngaromona kos kitu budak halal bae hese tuh nu haram bae hese kalau nu halal enggeus lah udah sok ngadaekeun kiai kiai mah emang pagaweana ngocoprak bae itu ayo nuturkeun kiai mah teh urang mah cenah moal dahar-dahar. Haram itu haram, haram itu haram. Mentak cek aing ulang ngaji. Beuh dakwahnya na. Urang mentak ngaji ge aing nyaho. Cek kiai cenah ge ngiridit haram, tuh bang haram, bunga bang haram. Nu kumaha atuh? Ih, tah kiai pagawean ngaharam-haramkeun doang. Nu halal ge urang hararese cek kitu teh. Geus, ulah. Deketan segala duit pamarentah ulah segala masih teh kiai emang teu ngarti ka kiai heran tuh kiai si kos kitu ih blon tuh kiai tuh kiai mah cara kifudoli nya akur bae ka dia halal gitu halal eta nu ngeunaheun mah entek aing mah geus jeung nyana bae lah Masya Allah itu sabangsa aja loh. Nah jadi kembali deh ke orang Arab na ahlu yasar watiba'in salimah jeung tingkahna kerupaya silahkan sogeun ka ditu ka Arab nya di berarti itu nu dimaksud mah pengembalian hukum nucan kanyahoan dasarna ia dikembalikan ke orang Arab urusan dahareun kos kieu manuk kewan jeung sajabana lantaran Kangjeng Nabi diturunkeun di Arab geus atuh segala urusan teh kembalikan ke Arab urusan barang dahar perhewanan nah ieu perhewanan anu can kanyahoan nasna ieu kudu dikabasankeun ka ditu ka Arab sebab henteu sembarangan urang Arab teh teruji nya Madinah urusan perwatakan Masya Allah urang namun nurutkeun ka Kangjeng Nabi mapan ngeunaheun dahar teh nu mantak urang ku Kangjeng Nabi kita make ramo bage ulah make sendok lantaran di ramo ieu teh aya rahasia tersendiri asal kurang dikobokeun dikumbah ieu mah secara zahirna beres bersih urang dahar make ramo di ramo ieu teh aya anti kutu aya anti kuman aya antibakteri nu kuari mah disebutna naon tah virus antivirus teman-teman kepek mah virus nah mantak urang deuk daharna kokobok zahirna tah sebab di jero ieu tah nu nempel di dieu teh ieu teh rahasia ketika urang dahar make leungeun insyaallah dijamin mantak geus da ge lamotan nu urang ulah nu batur ka dieu aing ngalaman atuh garila teuing atuh nu urang mun urang nu nyana mah nyana kecuali urang kabogoh nu anyar lain deui tuh siapa sok aju nambahan ti aing macem-macem ya iya rahasia deui ya Allah ya Rabb tak urang Arab tara make sendok daharna kieu urang makan ieu ke Belanda-Belandaan sendok gatuh segala masya Allah ya Allah ya Rabb
Aduh aya beutas di Jakarta ju balik ka lembur Jakarta masih aing da harga make sendok jeung garpu ngeunah aduh jana ka ieu naon gara-gara ka restoran orang kampung Pak yang banyak garpunya Pak enak cekeuna teh aduh pelayan ini blon tah naon sih ieu cek jana garpu naon meureun teu mah dongeng baheula pari bangis teh asup du kos garar itu tuh ningkat deh pakai sumpit yey sumpit di Pendi pernah pakai sumpit nganclong sumpit nganclong atuh latihan heula ya Allah ya Rabbi teh ngaranna gagayaan geus teu kudu urang dahar mie misalna ulah make sumpit iya dah iya rahasiaan watak santri mah santri dahar kilok daekeun cenah make sendok-sendok kos gitu iya bagus aju ditafsiran deui di Indonesia mah budak Kanjeng Nabi Matara make sendok ya atuh pandaharna korma jeung roti nek make sendok kumaha sapira korma jeung roti ai urang makapan liwet aju liwetna teh deui di kuah atuh coba-coba teu make sendok aya jauh tuh sih daharna si kos kitu tapi udah jelas dek dahar naon bae lain tapaleun Kanjeng Nabi saat eta aya sangu jeung sajabana kaluar tuh Kanjeng Nabi teh kapan weruh sadurunge winahar sayati zaman geus kanyahan tuh komodei bangsa perbeasan pergandrungan tuh apal itu nyaritakeun kudu make sendok ulah kieu Kanjeng Nabi aya anu ngabahas Kanjeng Nabi mah mekor mah teu nyahoeun nya nama bahwa di urang teh ieu teh dahar teh make sangu sambarangan sia ngomong sacablakna sungut soekeun ku aing sia sungut sia karek boga ilmu sakitu bage pajar teu nyahoeun Kanjeng Nabi aya teh kiamat bae ge nyahoeun jero kuburan bae ge nyahoeun atuh sapira sangu masyaallah maka jeung teu nyahoeun sagala sembarangan teh kiai ku ari ya Allah ya Rabb aneh nah mantep geus bae urang mah naon kitu pasrah percaya geus ka Kanjeng Nabi kana kaistimewaan Kanjeng Nabi tah geus hewan anu eueuh nasna kembalikeun ka Arab tuh nya lamun tadi mah hewan teh nu diakurkeun kana uspur ma'ala syakli uspurin wa ini talafalonu anauhu eta makan ala sabilil kias ngaranna diukurkeun bae ka manuk piit dibentuk-bentukna teh akos manuk piit ieu teh tina sukuna tina lagana tina pamatukna nah iya antara gede jeung leutikna mah geus teu jadi ukuran pokona mah asal ngabentuk model kos kitu bae halal teh manuk teh eta mah sabilil kias ngaranna tah mah urang dikiaskeun kadaharan ge kan sok dikiaskeun kadaharan urang kuari malamun neangan genjer dina Quran jamal aya atuh jamal aya genjer atuh sok hadis Kanjeng Nabi jamal aya nyaritakeun genjer sugan dina Quran wa annal genjara halalun wa angkung eueuh tapi kok bisa dia halal dikiaskeun tuh kan geus diukurkeun anu teu halal nu teu haram nu teu halal teh anu mabok setiap anu mabok eta haram setiap lu teu mabok mahal sebab Kanjeng Nabi cukup ngucapkeun kullu muskirin haramun ieu keur cerita kias ieu ge sarua ma'ala syakli usfurin bentuk berarti kan ieu ge kias ieu kan kiasna aya kias mantiki aya kias usuli kitu-kitu kana beda saeutik carana hungkul eta ngaji teh tah lamun kos kitu karak puyeng kudu udah dianggap babari ya Allah oh nya Kanjeng Nabi menyaritakeun kullu muskirin haramun tiap nu ngamabokeun tah haram geus sakitu asal nu mabok haram
Nabi persan anggur haram an-nabi haramun lianahu muskirun wa kullu muskirin haramun yuntiju an-nabi haramun kan kos gitu Nabi teh aya Kangjeng Nabi nyaritakeun soal nabi teh haram lianahu muskirun cak Kangjeng Nabi persan anggur haram lianahu muskirun wa kullu muskir haramun yuntiju an-nabi haram. Tapi kan bir bintang anu aya di Cengkareng mah kan eueuh dina Quran. Tuh kan podka eueuh, Sony eueuh. Ya kan? Tah eta kan dikiaskeun. Bir haramun lianahu muskirun wa kullu muskirin haramun yuntiju al birru haramun. Podka haramun lianahu muskirun wa kullu muskirin haramun. Johnny Walker. Satunya atuh sok nginum burung brengsek sama budak pengen telintuh-lintuh haramun dia ada miskin wakul miskin haramun tidak haram ayo minuman-minuman naon anu mabok pokokna mah lain mau lawan minuman bae lantaran bahasana kullu muskirin haramun ganja al ganja haramun lianahu muskirun wa kullu muskirin haramun yuntiju al ganja haramun tuh kan naon deui heroin al heroin cenah aya alan geus wae menang aing eta mah heroin haramun lianahu muskirin wa kullu muskirin haramun yuntiju heroin haramun mabok nonde ekstasi haramun lianahu muskirun wa kullu muskirin haram yuntiju ekstasi haramun ciu haramun lianahu muskirin wa kullu sakali ngomong Kanjeng Nabi kullu muskirin haram titik akurkeun ka dinya kabeh naon bae geus atuh setiap anu henteu ngamabokeun halal ya nu gair muskir itu halal jol bae genjer dahar ku sia hayo jageninganan seger awak al genjer halalun lianahu gairu muskirin wa kullu gairi muskirin wa kullu gairi muskirin halalun yuntiju al genjer halalun geus itu kangkung al kangkung jeung anu asok dipelak di Turau Kidang teh kucai sasawi hijikeun beges lah al kangkung wal kucai was sasawi atuh halalun liana gairu muskirin wa kullu gairu muskirin halalun yuntiju halal masyaallah ayo naon deui coba bari sakali ngomong hungkul ukurkeun berenuk beuki mah los ya aing neulekeun heula ngacai moal sia masyaallah sakali ngomong geus eta ya eta keur carita mantek carita usul sarua bae geus jadi berarti kieu atuh kuari mah ekstasi atau kal brandy kan nabi dijami muskir apa wa haramun geus sakitu pil muskir wa haramun ekstasi teh kos nabi bae dina pada mabokna atuh hukum haram beda ngajalankeun sautak saeutik teh eta jadi kitu-kitu keneh ngan ai tadi mah carita kias mantiki ai ka dieu engke kias usuli urusanna ieu jadi manuk ke kos kitu bae manuk teh geus atuh kuari mah manuk teh kapan loba peking kan eueuh terus maninin kan eueuh glatik manyar eueuh kan dicaritakeun di dieu teh ukurkeun bae ka ditu mana ma ala syakli usfurin wa in ikhtalafa launuhu wa nauhu fa huwa halalun akurkeun ka dieu ya al manyar kal usfur
pinnawi itu bahwa halal. Nah, manuk manyar teh okos manuk peking, okos manuk nah tadi. Okos manuk peking dina pada gitu dina warnana dina rupana dina rupa naon gitu ngaranna sakelna dedeg pangadegna atuh bahwa halal. Gupuyu halal, gereja halal. Sok halal sakal. Nis. Atau manuk-manuk anu bangsa iya naon gara ngala kadaharanana teh nyamber halal haram. Alap-alap geus jelas sama aya, sia mah bodoh bae. Tah geus caritakeun. Lu caritakeun ieu mah ngajina atuh make otak tolol. Nu caritakeun manukna sisikatan. Sisikatan. Tuh kan sisikatan. Sisikatan teh anu sok di pager teh tah. Nah, eta mah pan ngaran nyamber. Simet segala eta teh naon ngaran papatong. Nyamber haram. Wa manuk sisikatan kal manuk lain alap-alap kal manuk alap-alap itu kan dina nyamberna atuh bahwa haramun babari kan sia ku aing disundakeun sapotong diarabkeun sapotong bang aing ngajina jeung lembur atuh kan kudu kitu wal manuk sisikatan kal manuk alap-alap itu kan dijami nyamberi atuh bawa haramun bantak ngaji jeung aing mah teh kaharti atuh ja Sunda sapotong Arab sapotong mantak sok atuh bang kiai anu sok haju Araban hese kan ngeunaheun tah neangan deui sia manuk naon mun kos kitu ayo kita tadi menjelema otakna uhan jasa uyuhan Haji Pudoli dek ngarendek. Ya Allah, jadi mah kesel kok gitu mati. Aduh. Dah. Toed, manuk toed mah halal. Manuk toed eta halal. Nu dipermasalahkeun mah kerak. Nah. Bilibis mah halal. Kerak. Sebab jangan barang daharna teh ya. Barang daharna teh. Kotoran. Kok sih? Aduh. Ya, nah. Iyalah kembali ke Arab. Sebab Arab anu ngabogaan perwatakan anu salam. Matak udah sembarangan menghina Arab. Hubbul Arab jannah, cinta Arab surga. Ana min khiyarin gaira ani min Quraisyin cek Kangjeng Nabi. Kaula teh pilihan ngan kaula teh orang Quraisy hebat Kangjeng Nabi. Mata pilihan golongan nomor 1 adalah Quraisy. Lamun endek ngamasankeun urusan hewan anu can kanyahoan enasna kaditu ka urang Arab. Ulah Arab sembarangan. Arab sembarangan waya di urang matung segala beuki tah Arab. Beuki. Ka papatong beuki jana mah. Teu akur teh Arab geus kitu mah. Nah, wa in juhila wallahu a'lam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina wengi tadi di pesantren Al Istiqlaliyah teh nuju ka Papaitan pun adi anu namina Haji Hilmiah Hajjah Hilmiah ngantunkeun Senin masih ngobrol kene jeung Sim Kuring ngobrol panjang musyawarah maulidan santri nu bagari dirayakeun malam Kemis
Salasa masih kene ngobrol rebo geus ngan karang-karana aktif di dapur sebab anjeunna lah anu osok ieu tanghitungan duit ai haul sebagai penggerak masak mun haul gagah jelema. Jadi cuman 3 perbo Kemis Jumat tadi wengi Sabtu tadi wengi malam Minggu jam 8 dah ya. Maghrib masih ngobrol kene biasa asar teteleponan kene jeung pun adi nu hiji deui aya caritakeun pangmerekeun eta teh nu masak can kabere duit ditelepon. Bismillahirrahmanirrahim wa in juhila ismu hayawan lalamun den bodon rupu aran hayawan suilu maka den takon ya Arab wa umila bitasmiyati melandeng amalkeun pegalawan ngarani ni Arab wa ilam yakun lahu ismun lamun oranana iku tetap kadua hayawan apaaran dahum dalam munggu arab untuk birobil asbah maka dan reka ya hayawan kalawan kang leuwih nyarupani bihi kalawan hayawan. Wa idza zahara lan tatkal lahir tagayyuru lahmi jallalati upo dari marobah daging hewan kang mangan tai garing harumaku maka haram apa mangandalah wakilalan dan ucapakan apalah padyugrohu dan makruh ya akal kultu ngucapin sunala sahu wa ta'wika wala sah mayukrahu iku dan makruh ya akal. Wallahu a'lam bitai Allah iku kang maha unik magalamun dan paraban ya jalalato iron ingkang suci pataba maka beciklah muha maka becik ialah muhalla maka halal ya mazkir walau tanajasa tahirun walau tanajasa masih keneh ngabahas perhewanan nu halal nu haram entos
dengan ciri-ciri tertentu. Kuari kumaha lamun aya hewan can kanyahoan ngaranna can kanyahoan geus kulantaran can kanyahoan ngaranna atuh pan boro-boro hukum nang ngaranna ge can kanyahoan. Jadi kudu dikanyahokeun heula ngaran eta hewan. Nanyakeunna ulah ka urang. Urang mah boro-borona naon manuk ge sabaraha nu nyaho urang. Eta mah lain teu nyaho ku sebab teu nyaho, ku sebab bodoh bae eta mah. Lain sebab teu nyaho eta mah bodoh bae eta mah. Teu daek nyaho. Jeung embung nyaho. Jadi resep ngawa bodoh terus. Bahkan rencanana bodoh teh dibawa ka kuburan. Jadi bawa ka kuburan teh mau bodoh. Bakal ditanya ge ku malaikat. Sabaraha taun sia hirup di dunia? 70. Geus nyaho bag-bagan wudu. Geus nyaho bag-bagan salat. Geus nyaho bag-bagan ibadah ka Gusti Allah. Lamun geus praktekna geus boro-boro ditanya ku malaikat, ditanya ku hansip ina geter-geter. Tah ieu batak eta tah perlu ku urang dipikiran mah pertanyaan eta. Ya, hirup dipake naon ku maneh di dunia datang ka dibere leuwih ti umur Kangjeng, dibere bonus, datang ka umur 70, huis geus lain di hulu. Ya Allah. Tapi tidak mikir teh urusan ibadah teh. Nah aing teh kieu we teh ibadah teh. Wudu can beres-beres, kakarak beres bag-bagan zahirna we, hungkul bebersih teh encan bisa datang ka ngebersihan hate. Nu bantah Kangjeng Nabi malamun urang marah hajeul titah wudu teh lantaran dina wudu teh aya rahasia. Urang mah pugu keur wudu ge marah. Mantas wudu marah, tungguan sakuring aing wudu heula. Jadi ngancam. Berarti kan wuduna teu beres. Tuh, Gusti, geus datang ka mana teh urang teh bag-bagan ibadah teh. Abeh urang di jero kuburan teh aman, nyeunaheun, nikmat. Allah ulah dihambur-hambur ya. Urang mangpaatkeun kuari pemerintah nitah lauk daun. Pais lokmas berarti. Lockdown. Mangpaat geus urang kuari mah maca Quran, maca sholawat, cicing. Belajar cicing. Jalantaran urang ngamuk sakitu bae. Urang ngarasula aja sakitu bae. Geus atuh kuari maning sadar. Ese urang gunakeun kuari pake ibadah ka Gusti Allah. Ulah aya nu ka palasar, ulah aya nu ka kantor, ulah aya nu ka sawah, caricing bedi mah. Ge pamarentah ngajoak hujanna. Heuy, kamarana ieu? Urang ibadah. Sebab ibadah teh lamun masih keneh loba dula deuleu jeung dunga denge moal beres ibadah. Kecuali geus bisa pake tapakur, deuleu tapakur denge, tapakur lede. Urang mah neuleu ku nafsu, denge ku nafsu. Moal beres. Tah, ya.
jadi ulah resep mawa bodoh kajen bodoh politik mah nisbat di orang lembur jangan ngurusan iya politik aya ngurusan perekonomian secara negara mah negara aya ngurusan urang we dagang jengkol dagang pete dagang toge saya kos gitu urang mah hirup teh ulah hese-hese sebab urang ngarasa bodoh sakola teu masantren teu tuh jadi orang-orang kudu nemah bodoh geus itu mah rombongan urang mah rombongan ngaji nu barodo ieu mah ye geus kajen batur mah batur itu ngajina bangsa kelas-kelas nu galal geus bangsa profesor doktor pokokna bangsa nu jelema gede bae lah gede dosana betul urang letik dosa nah hiji hewan nu teu kanyahoan ngaranna atuh kapan neuk dihukuman halal jeung haramna teh can bisa lantaran can kanyahoan ngaran mentak wa in juhila lamun disamarkeun dibodohkeun can kanyahoan ismu hayawanin ngaran hewan suilu taranya orang Arab tentang eta hewan tanyakeun ka urang Arab mun geus kanyahoan ngaranna wa umila bitasmiyatihim amalkeun melalui ngaran-ngaran eta hewan nu geus dingaranan ku urang Arab apakah halal apa haramna tuh kulantaran agama teh timbulna ti Arab dakang jeung nabina urang Arab geus atuh aya hukum-hukum nu can kanyahoan kembalikeun ka Arab ngaran hewan nu can kanyahoan kembalikeun ka Arab pusatna tetep Arab wajen kukumaha ge Arab ngan sakumaha kamari Arabna lain sakadar anu mancung irung lain urang Arab anu dongeng ka Indonesia anu dibere dodol tadi ditu hideung cek nya ngeunah amat ya mukimin mawa dodol ka Arab nya ka Indonesia diancam we ku nya aing kajeun kumaha neangan dodol waktu kebeneran di tukang sate aya areng ini dodol waktu kunyana di dahar we masyaallah urang Arab teh kos kitu eta urang Arab atuh naon gitu ngaranna ngacai-ngacai nya ngadar cek tukang sate ieu mah lain dodol arem ye kos kieu pugukeun ieu ge hideung geus cek aing dodol urang Arab mah kos kitu Bang blow on itu dah blow on Arab eta blow dibere alamat di Cianjur tuan lamun ka Indonesia nah ieu ke Jakarta terus Cianjur ke Cianjur nya naik mobil angkot kita ieu alamatna mobilna dibere Daihatsu pernah datang ke Jakarta langsung ke Cianjur naik bus di Cianjur neangan Daihatsu teh eueuh hiji-hiji acak waduh nya nangis kesang bareotan neangan Daihatsu eueuh Horeng salah macanya nama pan macana dikatuh utsahiyat jana macana. Masya Allah. Neangan Daihatsu ti isuk datang ke asar teu manggih. Utsahiyat deui Atuh mun teu nanyakeun mah datang ka kiamat.
bos atuh maca dong lah dikatu dikencat tolol kareknya sadar oh iya naam sia tah lain Arab nu kitu ieu contoh tah kerukut tah tuh ieu mah Arab ahlul yasar Arab anu ahli sugi tiba'in salimatin perwatakan anu salam tur pihali rufahiyati di mana ya hewan can kanyawan ngarana ulah waka dihukuman halal jeung haramna kudu dikanyahokeun heula ngaranna carana suilu tanya urang Arab ya Arab aja ngokoma sebab Kangjeng Nabi lahir di Mekah diutus di Mekah hijrah ke Madinah pupus di Madinah Arab geus kulantaran Kangjeng turun di Arab atau sumber hukum teh Arab kejeun hukum deuk kumaha teh Arabna Quran turun wahyu di ditu ucapan Kangjeng nu jadi anggeran Kangjeng urang Arab terus diterjemahkeun ku para ulama-ulama mayoritas turunan Kangjeng Nabi para habaib tanya mentek Arab geus ada bisi di lembur urang aya urang Arab kudu dicintai ku urang mentek ulama lamun aya awewe urang Arab ngorakene tapi ngorakene tetep nini mah teu hayang atau minimal mirip-mirip Arab lah iya mah keur carita ujung-ujungna mah tetep bae mengkerucut ke Arab hewan naon tun can kanyahoan atuh urang mah loba nu teu tanyaho urang mah geus diteliti aya kitabna aya kitab Hayatul Hayawan sabaraha rupa hayawan nu halal nu haram nu geus kanyahoan ngaranna nu encan kanyahoan ngaranna termasuk hewan-hewan anu ngabogaan maziyah ngabogaan keunggulan mun di dahar dagingna mun di dahar jangjangna mun di dahar huluna mun di dahar buntutna mun di dahar sukuna tuh ya termasuk kotok tah urang lamun sering ngadahar ceker kotok moal bagus nulis itu iya bangsa iya kabeh ieu resep ceker kabeh ieu tulisanna boro-boro ku batur kunyana sorangan dibaca teu kabaca nyana tas ngaji datang ka imah ieu si tulisan saha goblok da coba teu kabaca kunyana tulisan jana ya Allah ya Rabb didesek-desek bae Pak kok tulisannya begini kayak dokter kan jadi teu kanyahoan nu nyahona dokter doang ieu mah nyana ge teu nyaho isi tulisan aing ku aing teu kabaca cek dina ieu nyana ge mikir isi nang suku aing teh palang neuleuh udah rahasiana lamun hayang bagus nulis ulah ngadahar ceker kotok ulah benda kolot baheula mah bisaan tah jangjangna abeh bisa sadangdan kan kotok baheula mah kos kitu mun ka anak awewe mere jangjang tuh kan lamun ka anak lalaki merena pamatuk nah tah ya abah bisa macok hari ieu pingpingna mah jang bapak sia mentokna jang bapak sia ai ieu cenah teh ieu nu tunggir ge sarua empuk yang bapak sia jang anak kabeh jang bapak tololnya tapi baheula mah nurut lamun diturub saji teh ya neuleuh abah urang can dahar kolot urang can dahar anak malwani baheula mah adab nu baheula beta ta adab timbulkeun deui masyaallah nempa orang diturub saji abah can dahar ya malwani di mana-mana ge kajen lain kiai lain santri tetep bae menghargai bapak
kuari dibuka, wah abah encan muanta. Sikat. Abah mah kumangke wae. Ya akhlak, ya Allah, ya Rabbi akhlak cikene. Ya. Baheula mah bere goreng endog-endog di pasi-pasi itu kan, ijang sia. Ih, narurut bae baheula dibere sapasi. Wari, geus ngaronjang-ronjang gitu tah. Kanu ngabagikeun. Ngabagi geus. Di deuleu. Ini saya ieu bener teh ieu mah jang abah sia. Di deuleu diintip di mana di tendeunna ya. Ieu mah keur carita di mana aya hewan jan kanyahoan ngaranna. Tanya urang Arab ahlu yasar lamun geus kanyahoan ngaranna wa umila bitasmiyatihim, lamun memang menuju ke halal menuju ke haram lantaran pangbalikan hukum kudu dikanyahokeun heula ngaranna seperti eta. Belut eta kapan eueuh di Arab mah. Belut eueuh di Arab mah moal manggih belut mata mah ayana ge dirangkas, dilebak. Baheula teh di dieu tah Pandeglang, bangsa di lembur-lembur lah. Di Tangerang di dieu ge eta teh ya belut-belut anu teu betaheun di ditu ka dieu. Indah. Asli mah di dieu belut eueuh. Kota tuh pan Cilongok mah kota tuh. Tuh. Ta eta belut teh ya encan kanyahoan sebab berupa namakan kos orai. Tah ieu teh kamasankeun baheula teh urang mah kuari geus tarima asak tah. Baheulana da ieu teh di baheulana teh dikarabkeun. Nu mentak ulama Indonesia loba nu di Arab baheula mah. Geus dibawa belut teh ka ditu ka Arab. Kanyahokeun supaya belut ieu teh termasuk kana istakhbasatul Arab atau istatabatul Arab, termasuk hewan anu dianggap bagus cek Arab atau hewan anu dianggap jariji cek Arab. Arabna Arab ahlul yasar tadi mimiti kanyahokeun heula ngaranna. Nah, ditaliti ke urang Arab. Ieu teh hewan mana ieu teh kos kieu teh taliti. Oh, hadza min lebak. Ayeuna lebak di Pandeglang ngulon. Yes. Campurnya Arab campur jeung Inggris. Aduh. Nya ge nanyakeun ge. Wa hadza fi Indonesia ismuhu balut. Tah, kudu teliti ku urang Arab. Terus sambarang kumaha cicingna dicai apa di darat. Lamun di darat hirup apa pae. Kemudian dideuleu ke rupa-rupana, disaruakeun ke jeung orai, tingkahna jeung sajabana. Tuh diteliti teh. Urang mah kuari tarima asak. Nyaho-nyaho ngurek we urang mah kuari teh. Baheula mah diteliti heula urusan belum aya we timbul kitabna. Kitabul Balut fi Bayanil Belut. Yes, saya masuk lagi. Aya kitab apa? Tuh, ya Kitabul Balut fi Bayanil Belut. Gitu. Sebab eta kan model belut teh orai model belut, nu di jero calana ge model belut. Pedah rada pendek doang seetik. Tuh, anu urang nu nyana mah wallahu alam. Jata deuna pan di batuan heula. Aduh, ya Allah ya Rabb. Tuh kan. Nah, iyalah model kos gitu. Jeung sajabah-sajaban hewan-hewan. Maka kembali ke orang Arab. Lamun memang eueuh ngaranan menurut orang Arab
teliti wa ilam yakun lahu ismun indahum wa tubirabil asbah. Lamun memang begitu diteliti timbul ngaran, maka kudu diakurkeun kanu leuwih sarupa. Kanu leuwih sarupa nu mantak manuk ge panentah kamari teh kan teu dicaritakeun kabeh. Tapi geus aya kabeh hukum-hukumna. Lantaran henteu kudu dicaritakeun kabeh. Caritakeun teh sebagian nu sejena ieu mengarahkan nu leuwih deukeut ka mana. Nyarupaanana geus kos kitu teh mah. Lamun nyarupaanana kana usbur halal. Nyarupaanana kana banuk itu alap-alap atau haram tinggal gitu unggul. Nah manuk jaket trot kan manuk jaket trot mah di mana aya ngaran jaket trot jeuh ngaran lagi serem sama jaket trot mah tuh sisikatan kan. Nah lantaran tingkahna sarua teh jeung manuk alap-alap haram hukumna. Tinggal kitu be ka mana nu leuwih nyarupaanana. Ieu teh hewan model kos itu kasimpulanana mah model kitu we geus. Ya Allah ya Rabb. Ya. Wa iza zahara tagayyurul lahmi jallala haruma akluhu. Ya hewan anu barang daharna teh ieu campur-campur ngan osok beuki ka tai garing. Hewan barang daharna beuki tai garing. Kumaha cenah nu teu garing? Atuh leuwih parah. Nu garing mah beuki. Teu mah kos raja tadi. Hei hiji raja beukina cawata. Kumaha nu asak atuh komo. Nyanyi tuh gitu. Jang rakyat jang nyana kabeh. Aya hiji raja beukina cau batu, cau kulutuk. Cau Ambon atuh komo. Tah mah geus teu dipesak teh dileg-leg bae geus kabeh. Oh, raja rampus amat si raja. Eta mah raja baheula rampus kitu mah, raja kuari mah. Maksudna aduh eta lah. Aya hewan anu sok ngadahar tai garing model hayam. Hayam teh cek urang Cilongok, cek urang Pondok mah kotok. Goreng kan kotok mah hayam. Beda istilah di urang jeung di wetan. Di urang mah goblok sia dahar jeung naon? Jeung daging kotok hewan. Masalah. Giliran be taina tai hayam piceun. Ai ka taina sopan tai hayam. Ai ka dagingna daging kotok jelema bloon. Kuduna ge taina tai kotok, ai dagingna daging hayam. Tah eta nu pas mah di urang mah lain. Waduh dahar jeung kotok. Wah. Hajo aduh babarengan aja kotok teh nya teh. Beak dipacokan. Aduh ya Karim. Dah ya. Di mana-mana aya hewan anu osok ngadahar tai garing. Nah ieu di mana berubah dagingna atuh haram di daharna. Entah kayak nu salah nyurahkeun kotok haram sebab ngadahar tai garing. Ieu tah di dieu tah cekna iza zahara tagayyurul lahmi jallala harumaku. Oh lain kitu. Di mana-mana aya hayam modelna jeung sajabana yakni hewan nu sok ngadahar tai garing dipencit. Barang dipencit diurusan ku urang barang diurusan ka ambe dagingna bau tai Haji Pendi haram. Berarti apa parah tai namanya. Aduh ya
Allah ya Rabbi tama datang ka nyerep ka daging kotok nyerep Masya Allah mana teing dosana gede jasa meureun tuh ya ayam dipencit kemudian diurusan jarang merentah ai langsung diurusan haju ka ambe bau mah jarang mun rada diantep mah ayam dipencit teka buru ka urusan yo diurusan isukna pencit isuk karak diurus cabutan belah ternyata ka ambe dagingna ka ambe kotoran sok di dahar padahal magis dipiceun kitu pejitna geus dipiceun hamplana maksudna geus turunkeun geus dipiceun wadah taina geus bersih dibukakeun ku urang teh geus bersih tapi ka ambe keneh bae lantaran merentat tadina nyana ngadahar taina pohara pohara teh nama mono hobi meureun mah untuk hobi nah kudu budak kuari mah kan moal nyahoan budak kuari mah urang mah keur leutik kan urang ngising teh kan ditungguan kotok bangsa anu 70 tahun ka ditu mah moal beres teh ngisingna beres ngising teh di zaman kula lahir tak kakarak rapi aya WC baheula mah mana aya atuh cah ngising teh di kebon di sawah di hareupeun imah tukangeun imah mantak potonganna ge kos kitu bangetna anu ka dieu tah pas kula lahir lah karek aya pelobahan meme kula lahir ka ditu mah tah bejana kula ge bejana lamun ngising teh ditungguan kotok beja henteu teh kula mah kula sok aju nyangka oh sia mah hasud ka aing tah jadi ngising teh di sawah ditungguan kotok ngising di rumah tungguan kotok ngising di tukangeun imah matak ngising baheula tukangeun imah bebas ke lantaran atuh urang indit eueuh wari ngising tukangan imam mun teu golok ieu goblok. Eueuh masalah. Wari saha nu pernah melak kitu. Kocapi saha? Eueuh nu belah melak kocapi. Sentul eueuh. Eta mah bujur-bujur manusia. Eueuh dongengna. Mau dongengna eta kocapi diplak eueuh sentul diplak mal aya eta mah bawaan bujur-bujur nu umur 70 tahun tuh atuh nya mah ulin ngadahar kocapi atuh dibuka teureui kan gitu baheula mah ngadahar guna ke kula ge bejana wungkul tuh berang seetik mules bete ngising di mana jadi tadi mantak eta tangkal longkos kitu teh eta teh eueuh nu melak hatta buah kitu pernah aya nu melak buah baheula budak angon tahun baheula mah kan aya buah nu leutikna tah buah daging naon eta hueunan sikina diteureung ih anu siapa sok kanjung ka aing teu percaya aing cak sia aing kula mah kaalaman teh si nyonya atuh wajar si nyonya mah rambutan nyonya mah nya amisnya leutik kapan sikina ai teu diteureun deui kumaha tuh naon alaeun ge eueuh da eta mah biasa tah mah raja ge kos kitu ngadaharna nah ieu mah lain potongannya nama siki buah bahkan buah limus jangan mah
ganda rasa buah limus eta teh digorogotan di lah cek enak kesel ditereuy lu matak gising di kebon jadi saha nu pernah melak buah limus ya Allah jadi mantak di mana-mana usum buahan katebak angin gaur eueun melak baheula mau melak nu melak buah teh itu masya Allah kebon sakebon rentu mantak jadi nage tepugu teh culcal di dia hesen tengah baris cara kuari henteu baheula mah di mana daekna bae nyanyana ngisi di mana bae ongkoh lah juga mah aing ngomong kos kitu bae tunggu ieu mah carita pengalaman umur nu 70 tahun ka ditu pas aya perubahan mah ti kula lahir bae ka dieu terapi. Nah, iyalah. Ya. Jadi kotok bekitai garing eta daging hayam anu tas dipencit. Teu kaurus diisuk datang ka sore atawa ka isuk cabutan buluna belah ka ambe berubah berarti kan daging tersebut berubah ambe. Ya, idza zahara tagayyuru lahmi jallalah di mana jelas-jelas berubah daging hewan nusok ngadahar tai garing haruma aku haram di daharna ta dagingna ulah terus bae di dahar ulah ya sebab naon berubah berarti nyerep teh di pohara daging hayam berubah ulah di dahar ya kade ta urang sanajan hayam bebek ai bebek mah pan meureunanan ai ngadahar tai garing henteu ngan nama solokan ai solokan teh kokocoranana mah pan baheula mah tai-tai keneh aing embung suara mah ngomong kos kieu embung gua mah atuh jak kudu kos itu atuh ngaji mah hese dilemes-lemes teh bentah pun kos itu bebek versi ngadahar tai mah henteu ngan nya mah nyosor ai nyosor eta teh disolokan ai solokanana ti dituna tai kumaha ngomongna tuh aing bebeknya sarua ngadahar tai-tai keneh ngan caina berarti kan ai kotok mah meureun taina langsung ai bebek mah kuahna ai sebel ngadenge ieu atuh kudu kumaha atuh aing ngomongna ya Allah ya Rabbi nah bencit bebek teh halal pandagingna tapi ternyata begitu ku urang itu dicabutan buluna kambe ima lain kambe daging ima kambe kotoran nu langsung moal nu biasana iisuk datang ka sore nah kumaha cenah kiai kurang kuari lamun digodog sok godog geura godog ayah hayam dipencit isuk-isuk diantap datang ka sore kuari diurusan sore teh ngaju ka ambe rada lain deui ieu mah rada lain deui godog sanajan digodog lamun memang eta geus kana daging tetep bakal bau bae kumaha cenah cak kaji ini ku hayang-hayangna ka daging eta disalaman ai beuki bae ngan haram moal khusus ya salat maka dulu bodoh tuh nyabunya nu nyalaman goblok beureun ngaji ka mana sih sia huluna talian habak Masya Allah ada si budak ngadengeun naon ngaji dah tuh uyuhan Haji Pudoli betah di dieu aing ngebeusi tepa wae kita nah iya ya jadi kan kos gitu kan jelas tasnya ada tah ini ada tah awas orang mencit ayam berubah dagingnya jadi berubah kambeuna lain haram
wakil cek sagal mayukrahu lain haram tapi makruh ya Allah dalilna luman takaram atawa makruh nubantak makruh telinat nilah miha lantaran bacin ambe dagingna bau mantak kurang lamun ngadahar daging-daging nu ka ambeuna bau makruh di dahar ku makruh urang lamun datang ka tempat nu hajat ambeuna teh aya anu aduh gitu atuh urang dimasak bae masak di dapur encana naon ka ambeuna doang saya beringas aya anu disebeuleuh daging teh pembawaan dagingan mantak nya daging ya Allah ya Rabb daging sapi nu aya di Indonesia teh kapan kamari mah dikirim ti Australia ta eta teh wallahu alam mencitna benernya henteu mantak kula tahun 2 tahun ka tukang ngabahas kade urang meuli daging di pasar lamun hayang aman kudu daging anu urang bae daging hewan urang lamun geus aya kiriman ti Australia nu jelas bae ieu mencitna bener teu nomor kaduana eta teh beuli antepkeun geus kaambeuk kamari kan eta mah di ieu di naon di es atau lain di es teh naon ngaranna freezer anu osok mah nyaho sia teh mah cicing teh nya freezer teh nya freezer cenah gablek henteu pak nyaho henteu tuh ya Allah nah simpan antepkeun eueuhkeun esna kaambeuk teu bagus daging ya tah ieu sih hadaya supaya mantap terutama hewan-hewan anu sok ngadahar tai gitu dalilna ieu elata gitu elata natsnilah niha mantap rokok sekedar makruh linat nih kamari rame kiai ngaharamkeun rokok kiai supi tetep biasana masalah tapi dalilna teu jelas di dieu ge kan ngadalil dibacakeun kitabna anu di dalam kitabna itu mah lain kitab fikih kitab tasawuf bari salah nah ngan ku urang ai di debat da teu kudu kegenya sorangan bener mah aya do mawa tukilan ka kula ge haram ngarokok tukilanna langsung di Cirebon tanya Cirebon mana di anu putra siapa kita anu ini dapat karangan siapa atau tukilan siapa tukilan saya sendiri oh iya orang di dele ya can wayah sia tukal tukil dirantai sia ku aing heuh karek bisa nulis doang geus tukal tukil sing ada atuh tukal tukil teh nu macana bakalna ieu kiai-kiai anu nyaraho kana bag-bagan usul-usul fikih anu hukum teh moal kaluar tina elat al hukmu yaduru ma illati wujudan wa adam mata wujidatil ilat wujidal hukmu wa matan tapat intapat nah ieu teh ngelatanana naon coba nu mantak rokok haram cenah muskil iraha jelema nu ngarokok weureu jauh lah cenah kiai mah beuki ngarokok bae aing mah lepas tina beuki jeung teu beuki sia mere tilok ka aing goblok tuh kan tungtungna mah ribut bae urang ya Allah ya mun kitu mah ganja haram sok ngaganja sia mal kebal deui bidadariku goblok karek saisepan doang jadi pendi pernah diberi ganja pernahnya diberi ganja karung habis semua ayalanana nyana dagang ayalanana aduh habis semua habis kemana terbakar ya lainlah aku terbakar sih eta mah haram jelas ganja haram ekstasi arasakeun ya kiai zikir teh dek ngeunaheun
cenah cak kiai zikir ngeunaheun tapi ja aing mah zikir can urang ngeunah la ilaha illallah la ilaha illallah teu daek ngeunaheun ya tah bisa bulan 2 bulan teu daek ngeunaheun be zikir teh heran aing mah kiai ngomong cenah zikir ngeunaheun ja teu ngeunaheun atuh kan ngeunah sote di mana ngaakur qalbuna nemah bahwa urang teh makhluk Allah roh napas kana zikirna geus atuh ngarasan nemahna diri urang di hareupeun Allah zikir la ilaha illallah ngeunaheun bakalna nah ieu mah teu daek ngeunaheun kiai aya teh jawara tolol aya jawara tolol teh kumaha pas ba'da isya teh jadi beres ieu obat ngeunaheun cenah mun pake zikir cek nikmat oh iya ngeunaheun diinum ku nya bener waduh ngalayang-ngalayang illallah illallah horeng ekstasi. Waduh, menang 2 poin nanyakeun dia obat aya keneh goblok deh coba. Ya udah naon tolong. Aduh ya Allah, teh haram geus kitu mah. Ye, ciu bir jeung sajabana haram lantaran muskil. Jadi berarti kan iskar. Rokok digarut jelema ti leuletik ngarokok datang ka harideung bibirna ge. Janya nama pan merendanan boga tangkal sorangan ngolah sorangan bahkan ngajualan ngarokok teh tah memeh hudang geus ngarokok deuk kuat di Garut memang kumaha gitu jelema nu teu nyaon ka Garut bah moal percaya memeh hudang geus ngarokok kumaha cenah ge cak nu bohong goblok ngarokok di Garut teh ngarokok naon di Garut ambalaya dia tangkal bakona ge ambalaya di Garut yo nu atahan kene nu setengah nu asak potongan ge nu semu koneng pisan anu geus dilempeng teh naon ngaranna teh rokok nu geus dilempengan nu dilempengan masyaallah tuh kan nyaho jasa tudak bakol geus dilempengan naon ngaranna ye barodo nu sedikit itu genah teu ases set ka dilempeng molek sia alah dia nyaho dibisikan ku ka Pudoli lah timbul tinya nama jeung moal ya iya di Garut ngarokok terus bae aya nu weureuh tanyakeun ka ditu badak dek hukuman teh ka Garut heula kadaanan ka Kedung mah ka ditu di Kedung mah ambalaya teh tangkal di naon gitu ngaranna Jawa Tengah nah ieu mah ka Garut teh lanan ka Garut teh aki-aki malah mah aki-aki nu aki kunaon ngarokok bae aki malah mun teu ngarokok batuk jadi dia mun ngarokok teu batuk berarti kan obat batuk kan iya haram gede ngan makruh elat nganat nih jieun lah ku urang atuh kuari mah make ilmu mantek silakeun besi erek ieu masalah ngahukuman rokok make hasis atul beda ngaranna heula memeh ngahukuman rokok kanyahokeun heula rokok teh naon kok hukum hasis dikarokokeun atuh lain deui hasis mah hasis kitu atuh ganja mah ganja aya beda hasis jeung sajabana aya rokok mah tambak tuh tembakau ngaranna geus hukum hasis dikarokokeun atuh salah mantap begitu di deuleu ditanya ku kula dari mana? Saya dari Cirebon. Anak siapa? Anak Kiai anu. Ini buatan siapa? Tukilan siapa? Tukilan saya. Capek aing ngadadenan siapa balik. Guys, teu kudu diladenan budak pus kitu buncireun. Buncireun teh di bagian tukal tukil atuh kudu bener atuh. Ge, nu nukil sapeker ge barang di deuleu ku kudu dilenget-lenget okos nu heueuh. Tapi bolak-balik kira-kira bolak-balik bolak-balik tak oh can oh nu asli itu kabeh sepira alat dan lain sebagainya tapi eta mah urusan geus masing-masing nah kudu aya bae nu kitu ngan ieu urusanna tah hajuk wa mari ieu mah aya nu ngaharamkeun kotok
haram ngadahar daging hayam lantaran hayamna sok ngadaharan tai. Aya nu ngaharamkeun teh kiai ku situ. Haram. Ngredit henteu. Masalah tuh keur carita doang ieu. Atuh bangga bae urang hargai we jana kudaekna oge ngan ieu keur carita asli da lain kitu. Zaharat taghayyurul lahmi jalal. Berubah daging hewan sok ngadahar tai sabada dipencit. Haram dagingna atuh aing can dipencit batu urang pernah haram tetep bae kudu dipencit heula. Geus eta haruma ukluh haram ngadahar dagingna. Haram ngadahar daging teh sabada dipencit. Ai kotok hirup-hirup eueuh. Kotok hirup kene haram atuh aing geus kudu caritakeun tolol. Geus ai sia beuki mah leg kabeh habak. Nah, berarti sia itu sayuni jeung careuh meureun sia mah. Oh, kecuali belut. Nanggi belut sagede jempol, ku hobi-hobina ka belut, aju teh digoreng deui, langsung bae diterek. Alhamdulillah. Eta dia ceuk nya teh. Aduh gua kajeun kana anakan di jero beuteung. Halal. Ini keur carita halal ai endek mah. Mungkin jadi peternakan belut di jero. Nah, hese geus nyaho mah urang ngaji teh kan nu jelasna abeh nyaho doang. Sapira ieu mah ngaji fikih mah bari lalagaan. Lalagaan bae ngaji. Ngaji teh bari lalagaan bae urang mah ngaji. Ye itu kurang kumaha deui. Mantak salat pake lalagaan kurang. Hayo hayang nyaho Allahu Akbar Allah. Pake lalagaan we lah. Kebal-kebal mah bebeneran. Ya. Siksa kaum makruh. Geus satu dilempengkeun kudu al-asahhu yukrahu. Nurutkeun cekaul asah adalah hukumna yukrahu makruh. Ayam dipencit, kemudian diurusan, barang diurusan ternyata berubah ambeuna. Ieu daging hayam bau manehna. Dengar dia bau manehna kan? Bau manehna. Bau manehna nu mana? Bau manehna. Kolot baheula bisa. Kulai dahar kun bau manehna. Mal ngartiin orang Bandung. Bau manehna mana? Bau si eta. Si eta nu mana? Si eta. Si eta mah pan bau hirupna bae bau komogus wae. Tah ieu hayam makruh tidak ulah kumaha lamun eta hayam teh diparaban make parabna parab anu suci anu bersih. Contohna model peternakan ayam eta mah pan ngahaja ayam teh di kandangan haju di paraban make popan. Tuh, nya popan teh tina naon di dijieuna? Jagung. Bener ngomong sih keuna nyana. Kajaho nya nama. Ayo guys, lamun tina jagung naon? Ayo. Ye. Urang lamun nyaritakeun seputar hayam, peternakan ayam, ieu teh cara-cara usaha kapitalis anu nyiptakeun parabna nyana. Urang teh nyokot bibit ti manehanana engke urang ngagedekeun ngajualna kudu ka manehanana eta teh maksudna di drop monopoli ku manehanana kabeh ti itikna datang ka parabna datang ka ngajualna urang mah dialas si itu nu hebat eta sistem kapitalis. Nah kuari di Indonesia kabeh dek dikitukeun.
dek di model kos gitu kan di monopoli kabeh mantap kuarita orang teh harapan kaharep wallahu alam sebab diterapkan di model peternakan ayam teh ya eta teh berhasil itu udah berhasil urang mah hutang mah gede sok geura bibit meuli kudu itu bae parab kudu itu bae nya cara-carana kudu itu bae ngajualna kudu itu bae jadi urang mah sakadar jadi bujang manehanana keur carita ekonomi sistem kapitalis model kos kitu warung kuari urang warung ngok menjadi agenda kabeh si itu bae kabeh urang nyokot di alas kabeh ge ti ditu bae geus kabeh ta eta teh karena sistem kapitalis nyokot ti ditu sigana we urang teh dimodalan ku manehanana padahal mah ngabajukeun manehanana henteu berdiri sendiri kabeh ge eta karena sistem kapitalis teh kos kitu ya ayo guys, tendenan, catat harga kumaha ti ditu, engke urang mah ngajual, urang setor ka manehanana. Masa dagang kos gitu. Dagang mah lain kitu. Dagang mah meuli, jual kumaha urang, dek dijual dek teu kumaha urang. Ieu mah teu kan mantak. Terus bae dagangna teh waktuna sebab ngejar setoran. Magrib baheula masih ada sih gara balanja besi ka magribaan baheula makan gitu. Bari bantu terus bae. Magrib, isya, subuh, 24 jam. Mana jangka Allah na kabeh pake neangan duit jangka Allahan saya tiga-tiga can. Rugi jasa urang hirup di alam dunia. Dak sagadeng deui paeh. Ditanya ku malaikat, "Kita kusaha siang ngawarung 24 jam goblok?" Tuh kan. Ditanya kos gitu mah orang, masya Allah. Ya, ayam di paraban namun di parabanana make kotoran kemudian kaambe haram. Tapi lamun di paraban make paraban suci kayak ning make jagong popanjeng saja bana. Pato bagus dagingna halal tapi lamun dagingna jadi berubah tetap jadi haram ambeuna bae ambe kumaha ambe teh mantak ieu teh nu bagus mah di mana-mana aya hayam di paraban make parab khusus nu bagus mah steril hatta tuknaf arba'in kotok tersebut ku urang di steril ulah waka dipencit 40 poe 40 poe steril ku urang jadi paraban make kerak paraban make sangu geus urang lamun ngaliwat paraban make sangu steril ngaranna geus kotokna di paraban sangu urangna dahar kerak anu bagus mah tah kos kitu tah ja steril lamun kotok dek dipencit ulah waka dipencit langsung sebab ieu barang daharna barang dahar kotoran-kotoran ya kuari mah kurungan heula minimal 3 poe minimal 3 poe kurungan paraban make beas paraban make sangu paraban engke geus muter 3 poe atau 7 poe nu bagus mah 40 poe. Mah 40 poe mah mah kieu mah geus ganti deui di pabrik batu. Tah ieu supaya bagus. Masyaallah karim. Mantap. Aya jelema nu teu beukieun ka daging kotok negeri, teu beuki. Nu asli langsung di pabrik, di peternakan. Eta nu bagus steril keun heula kurungan. Kena ngising paraban, ngising paraban. Kayak geus bagus, karak pencit. Geus seungit ke ieu nana dagingna. Ya, jadi kesimpulanna mah di mana-mana aya hayam carita hayam behelanan. Kemudian di paraban make parab anu najis, anu suci atawa make parab anu najis. Nah eta teh adalah bae ke dagingna ketika kurang dipencit dagingna teh ieu bagus ambeuna ambe daging we mah halah. Oh
Jadi ulah keur di parabanan lamun di parabanan mah atuh make najis. Atuh sarua bae sanajan jumbo ge dibere bangke bae terus bangke segalana naon. Bangkena geus lain bangke kotok deui kapan jumbo mah. Orai-orai. Hayu bet terus dahana. Salah. Tah urusan nyana, urusan urang mah engke. Angkat. Eci goreng seungit tah. Seperti etalanya hewan-hewan anu sok ngadahar tai ngadahar bangke ieu dagingna bae engke berubah apa henteu ketika berubah haram atau makruh asli tapi orang sebenarnya henteu kudu di kitu-kitu henteu kudu di ieu keur carita hukum sebab kieu urang keur leutik ngadahar lauk betik teh ngeunah jasa betik segede kieu aya betok segede kieu beda betik jeung betok betik segede kieu betok segede kieu beda nya nengket betik nongtot loba beda nengket jeung nongtot lain ya itu bahasa Sunda tak kos gitu beda nengket jeung nongtot contohan cenah kiai contoh mah enggak bae siapa sok nyuseri naon aing contohna lah geus pokona kos kitu bae pokona aya teh nu diandrok nengket apa nongtot ku maksiat ta mah nah ieu di mana-mana aya lauk lauk lantaran dibere bangke bae parabna teh kemudian diangkat goreng kaambeuna lain seungit lauk seungit bangke haram atau makruh keur leutik urang teh lamun ngadahar betik masyaallah seungit teh pahara seungit nya betik mangge datang ka hareupeun hau langsung tok-tok make songsrong trok beting colok garang uyahan setik ya Allah ya Rabbi surga dunia eta betik tok sarua bae endet gitu kade boncel gitu lele nu leutik ulah nu gede-gede gitu. Nah barang kuari loba pabrik tuluy eta diranca pondok teh kamari teh kapan loba anu ngajari loba anu mancing nu ngajala munang betok nu suku gede kieu tuh dibawa aya di barahan lain eta batur nu barahan mawa ka ieu alhamdulillah goreng dak goreng begitu diasaan ya Allah pan kieu bah daging teh geus bau da lain deui urang teh kudu dicaritakeun haram jeung halal teu beuki geus goreng makanya aya bangsa 2 kilo mah goreng tadi lantaran di imah ulama jeung santri-santri na teu bareki kos kitu kirimkeun ka Imah Haji Pendi di dahar ya nama eueuh bae anu teu di dahar masyaallah nya nama nu pantang iwal ti cai aki dong hiji cerita perlaukan jadi orang menceritakeun hayam di Paraban model peternakan geus aya dina kitab lah orengan lengkap geus nu kaliwat setik ketika catet ya nah iyalah cerita tentang hewan masih kene walau tanajas wallahu a'lam bishawab.